Putra kaum dangu mangga urang lajeng deui hanca dongeng nu judulna nyaeta para wargi sadaya lutung karya Kireksa tangetang pang beberah manah manganyangakeun ka sugri kaum dangu sadaya mugi ieu dongeng tiasa nyugemakeun atuh ka para wargi nu kaleresan pisan aya waktos ka ngadangukeun ieu dongeng mangga padamelan nu kedah direngsekeun sambil ngadangukeun dongeng kedah direngsekeun gitu para wargi manganyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para wargi dongeng parantos dugi kanalika Yuda Jaya kacida pisan ambokna nyewotna barang ningali kaya Nyi Giringsing dina kaya nuju ka kandungan kitunya namun Nyi Giringsing teu ngangken yen eta teh kalakuan anu memang milampah serong margi selosna memang henteu mangga urang lajeng teh. Aduh kakak nah naon anu kudu di aku teh atuh da kuring mah nyaan teu rumasa ngalasan kitu teu rumasa milampah kelakuan anu hina rumaha saoge ngadahar-rujak 7 coet teu leuwih ti kitu. Jawab Nyi Mas Giringsing wayang bari terus nangis deui si soca juuh masih handamis. Hah mustahil rek reuneu ku rujak konaman mah eueuh ti dituna deuleu bising teh nyaho mah rek ngabohong kanu jadi lanceuk sia moal percaya ye kami lanceuk maneh moal percaya tangtu maneh geus milampah kalakuan nu hina nyirca piraku can boga salaki geus reuneu rek ngawirang sia mun kitu mah nya cek Yuda Jaya bari ngakidir nafsu dua peureup geus buleub rek nampiling anu jadi adi atuh Nyi Mas rindu wayangan geus teu wani nemal deui ngan ukur ngadeg-deg bari rutret ka Yuda Jaya jeung katetehna nu keur diambek beak karek ceuk paribasana beak bersih dicarekan lak-lak dasar. Kakak kuring teh teu rumasa sumpahna ge daek pae saksina bumi jeung langit teu kuring teh teu ngajalankeun ireca jika kitu kuring mah bieu tas ngadaharujak sakumaha ceuk adi rindu wayangan ngan sakitu karumasaan kuring teh kakak. Nyi Giringsing wayang keukeuh peuteukeuh teu ngaku da memang teu rumasa ari geus ngalampahkeun ireca mah tapi Yuda Jaya teu percaya nafsu kalah kabeuki ngakedur amarah beuki budal geus teu kuat deui nahan kasabaran tungtungna maju salengkah kaprot Nyi Mas Giringsing wayang dicabokan meuni satak kebek bakat ku hayang puas. Jumeritna Nyi Mas Giringsing wayang ngacerit maratan langit ngoceak maratan mega ceuk paripaosna tina awahing ku nyeri tapak panyabok jeung deui nupang nyeri nama hate bet dituding milampah nirca kudu jadi lanceukna. Aduh ampun kakak ampun teuing kuring mah teu rumasa nyieun petak kitu leuwih hade paehan we tibatan disiksa kieu mah ampun kakak teu rumasa moal ngaku kuring mah cek Nyi Mas Giringsing wayang bari nyuwuh kana sampean Yuda Jaya tapi ku Yuda Jaya teu dipalire talah ka disepak bari sedak. Hah ngaku sia Giringsing daeng teh lain bolon borok hulu deui sia piraku aya reuneuh ku alatan ngahakan rujak eueuh ti dituna sia nu kitu patut we eueuh bising teh nyaho tangtuna geus sia teh geus ngalampahkeun hina ngalasan jeung lalaki bajingan hayo ngaku sia mun teu ngaku bakal dipodalan sia ku aing hayo ngaku jeung saha moal nya nu can boga salaki geus reuneuh teu kaharti aing mah deuleu cek Yuda Jaya bari socana buncelik mata burahay waos kekerot nahan amarah tapi tetap Nyi Giringsing wayang teu ngaku lantaran teu rumasa teh. Kakak kuring mah suka keneh dipaehan jeung tibatan kudu ngaku nah naon anu kudu diaku ku kuring ampun kakak ulah kacida teuing ka kuring teh sabab teu rumasa kuring teh teu rumasa sia nah keukeuh rek ngaku reuneuh ku rujak ngaco sia mah ku batur ge moal burung disangka gelon kitu mah da teu umum atuh moal nya aya reuneuh ku rujak. Yuda Jaya beuki bendu kakerot molotot dua peureup geus baruleud rek nampiling adina ini nampiling sanes ku peureup para wargi nonyok ku peureup mah nampiling mah ta ieu dibeberkeun ta ieu panangan beberkeun cebot lamun nonyok beda deui pudeup buleud cekuk tak kitu baru ai nampiling mah kampleng nampiling ngaranna benten deui nya
Terumasa Renes kuring mada terumasa ngalasan. Rumasa oge ngadah rujak. Ampun kakak ulah maksa kudu ngaku da moal ngaku kuring teh. Cek Dimas Giringsing wayang teh sirikna nyium dampal suku nu jadi lancek bakat ku hayang dipikarunya. Sangkan teu keukeuh disebut ngalasan kanu teu puguh. Tapi Yuda Jaya beak kasabaran jeung tibatan karunya mah anggur kalap ciu kaprot. Aduh kakak. Dimas Giringsing wayang ditampiling cepuk ditajong diperek-perek bakat ku hayang puas boga rasa diwiwirang atuh Nyimas Giringsing wayang teh meni gugulencengan cerit ngaceritna meni ampun-ampunan malah mah bela nyuuh kana sampean drakana tapi cepuk ditajong hat cebet sepak salah dewe parawargi ibaralik ya cebet ditampiling malah cepuk ditajong kaplok dicabok gitu. Atuh eta mah para wargi sadaya ditajong ti kenca ngagulipa ka katuhu dijejak ti katuhu ngagulipa ka kenca bru nyuuh blak nangkarak disiksa bebeakan kurakana tapi keukeuh teu ngaku. Akhirna Yuda Jaya ngabedegan ulak cangkeng soca molotot bari kekerot salira ngakidir nafsu kesa ngucur jeung hawana panas nyongkap kaduruk ku seuneu amarah haok nyentak deui ka Nyimas Giringsing wayang. Giringsing aing mere waktu sakali deui nanya lamun teu dijawab nu bener rasakeun akibatna kumaneh. Hayo geura jawab ngalasan ti mana maneh ha jeung saha ngalakukeun ngalalampahan hina jika kitu. Anak saha nu dikandung ku sia hayo jawab. Kumaha Nyimas Giringsing wayang para mitra dikitukeun kudu jadi lanceukna. Nyimas Giringsing wayang bati nyuuh kana sampean drakana. Segruk nangis meninga bangingik bangun anu kanyerian. Disiksa jeung dikakaya mah teu pati nyeri. Kuat kenenahan moal matak pegat nyawa tapi ditudi ngajalankeun lampah nu hina nyeri alah batan disisit ku hinis. Karasana meninga jeletit jeung sing sariak asa panas tiris. Hate asa rajet sabab teu rumasa ngajalankeun kalakuan hina. Komo ayeuna dirina disiksa. Puguh we jadi nyeri kudu aku tilu sasat teu aya mendingna. Giringsing kunaon sia kalah kanyuuh ka aing ha? Hayo geura jawab. Da ngalasan di mana sia ha? Aing ngan mere kasempatan sakali deui. Jawab. Kakak tibatan kedah ngajawab leuwih hade pae. Sabab naon anu kudu di aku kukuring. Sabab kuring mah nyaan teu rumasa bisi kakak panasaran mapek we kuring teh masrahkeun diri. Boro-boro rek dipaehan ajan rek disiksa. Disiksik dikunyit-kunyit dicacag diwalang-walang ge suka pisan. Prak deula ala nyawa kuring. Ulah hayang menang jawaban nu dipiharep ku kakak. Da kuring mah tetep moal ngaku. Ridho keneh pegat nyawa leungit pati jeung tibatan kudu ngaku. Nyangakeun beheung teuk-teukeun suku genteng belokeun. Nyi Giringsing wayang jadi nekad terus cengkat lalaunan. Lengak tangah nemongkeun beheung tananing pasrah sumerah sok sanajan rek dialapati ku Yuda Jaya. Atuh meninga hulang Yuda Jaya pikirna jadi sabil antara percaya jeung henteu. Da ari kadulur mah dina dasar namanya ngan kacidarujitna lamun dulur ngalampahkeun anu hina mana komo tepi kaboga anak mah wirang temen boga dulur awewe tacan kawin tapi geus kereuni. Ieu nu berat pikeun Yuda Jaya teu sanggup nyang hareupan omongan balarea nu bakal era nyaritakeun kula warga Yuda Jaya nu ragrag darajat ku alatan dibaruang ku kalakuan anu nirca. Tapi ayeuna Nyimas Giringsing wayang bener-bener pasrah. Leuwih tega masrahkeun diri jeung tibatan ngaku kana tuduhan rakana. Tungtungna amarah Yuda Jaya turun saeutik. Pok nanya rada leuleuy. Naha nyaan maneh teh teu rumasa? Naha nya ridho di ala nyawa? Nya kakak kuring mah ridho. Kuring mah teu rumasa. Yuda Jaya ngahuleng lila-lila leungeuna ngagarayam kana keris. Dicabut cahaya keris ngajorela. Atuh Nyimas rindu wayangan meni ngoceak. Reuwas nempok keris dina panangan Yuda Jaya anu yakin bakal dipake mateni tetehna. Tapi Yuda Jaya teu ngareret-reret acan tetep nureleng ka Giringsing wayang nu geus pasrah rek narima kana tindakan neraka. Giringsing, kapaksa maneh rek dipateni ku kami. Yuda Jaya ngajungjungkeun kerisna nu geus dicekel pageuh ngan karinibankeun. Ari Nyimas Giringsing wayang teu nemalan anjeunna ngalenggak tangah pasrah
atuh barang nempok itu hate Yuda Jaya ngalak ketei teu tega ngabinasa dulur sorangan. Makaning dulur pet ku hinis kulebat inget kasih utun inji nu aya dina obat tengan. Atuh beuki leuleus awakna, leuleus hatena, tapi kalangkang wirang tetep ngagoda dina uteukna. Tungtungna keris turun lalaunan teu tulus ditibankeun ka Nyi Mas Giringsing wayang, pok nyarita deui tetep tegas. Giringsing, najan kumaha bae oge maneh teh dulur kami. Tapi najan dulur oge maneh tetep ngawibirang. Tayena kami mere putusan. Moal tulus di ala nyawa, moal jadi dipetik pati tapi jigra idit sinjau. Ulah rek cicing di nagara panto dibuka ngagemlong. Jalan ngemplong sasapuan, moal aya nu ngaharu biru, moal aya nu ngahalangan. Geura init Giringsing. Kami teu sudi diwirang kun jadi dulur. Hayo geura init. Yuda Jaya ngusir harita keneh. Atuh Nyi Mas rindu wayangan meniru menghap asa ngemplong hate ari tetehna teu tulus dipateni. Tapi najan kitu teu bisa ngahalangan kana karep lanceukna. Sabab ku teu jadina di ala nyawa oge geus pirang-pirang untung. Kakak, kuring nampi kana eta putusan. Cek Nyi Mas Giringsing wayang nangtung kalayan teulah pieu kleos init ninggalkeun Yuda Jaya jeung Nyi Mas rindu wayangan. Anu bati colohok neuteup kanu init. Tapi teu aya nu nyarita, akhirna Nyi Mas Giringsing wayang kaluar ti karaton. Tuluy init ninggalkeun nagara, leumpang teu paramitra nuturkeun inung suku. Mapai-mapai bapana lengkah, bari ceurik haba balilihan, ari rasku nasib diri anu sakitu matak sedihna. Yuda Jaya jeung Nyi Mas rindu wayangan barang geus ditinggalkeun ku Nyi Mas Giringsing wayang ngahuleng jiga nu bingung. Yuda Jaya ge dina hate leutikna mah teu tega, tapi sabagian rasa teu mikeun. Lamun anjeunna diwirang ku dulur, sabab kajadian kitu teh lain aeb leuletikan. Adi, geura reureuh bisi capek. Kakak kapaksa nyieun tindakan kitu, sabab lamun teu kitu, urang bakal ragrag darajat. Keun bae, teu kudu mikiran Giringsing wayang. Sina karasaeun ku manehna, meungpeung can kanyahoan ku balareat. Can kaambeu ku jalma nu goreng bibir, sabab lamun geus bocor ka jalma lian tan wade ngaran urang bakal kotor, bakal ragrag darajat, sabab boga dulur anu reuneuh jada, jigeura reureuh. Mangga kakak. Nyi Mas rindu wayangan jiga nu teu hayang nyarita sabab ngajawabna teh bati ngab, terus ngaliok init ninggalkeun kakana anu masih keneh ngajanteng di dinya. Sanggeus rada lila ngusap rarai jiga nu seunggah, rumahuh bari ngusap ngasupkeun kerisna kana sarangkana, manehna leos init ninggalkeun eta patempatan. Mangga ngaso heula, ngaso heula. Kocapkeun para mitra kaum dangu, Nyi Mas Giringsing wayang beuki lila leumpangna beuki jauh ninggalkeun nagara, mapai jalan satapak najugjug kampung sisi gunung, liwat kampung terus kaleuweung mapai Tegal jeung Sampalan, nincak akar ngeming jangkar, turun gunung unggah gunung, mipir pasir bari ceurik balilihan. Atuh baju juuh baseuh sapotong balas dipake nyusutan cimata. Tutu boleh juuh menimu rubut, Nyi Mas Giringsing wayang kacidana langsana. Kana langsaan ieu tos tiasa kagamarkeun kumaha lamun kajadian iteh tumiba ka diri urang. Memang lantaran teu disangka ti tadina, bet kudu nanangan tunggara anu sakitu bangetna, akhirna Nyi Mas Giringsing wayang tepi ka hiji tempat. Tanagana geus eueuh, kapaksa reureuh di dinya ngalungsar dina jukut anu ngampar. Kakak kan yaya teuing ka diri kuring, tega nyangsara anu sakieu bangetna. Nah kudu kumaha ari geus kieu, sabab kuring teh teu boga deui baraya lian ti kakak. Tapi nah ayeuna kuring diusir, duh kakak jeung tibatan di kieu-kieu mah suka keneh dipateni we kuring teh. Sabab ari geus kieu mah lila sangsara panjang tunggara, kasedih teu daek leungit, kasusah teu daek musnah, malah makalah kanamahan. Duh milik teh kabina-bina teuing. Nah atuh ieu beuteung bet jadi ngagedean. Nah nya ieu teh kitu jerona budak. Duh utun inji mutnya teh
Saha atuh? Berbaya Cisocana Nyimas Giringsing wayang juuh deui. Disusut ku tungtung baju nu geus lantis ku Cisoca. Kasedih jeung kapeurih beuki namahan, nalangsa jeung tunggara beuki banget. Red ka kenca, red ka katuhu kaayaan estu mata keung. Sakuriling bungking ngan leuweung jeung leuweung bungkul. Barang breh kalebah didinya rayap badak jeung gajah. Red ka kidul meni parentul lutung, red ka kaler meni redes monyet, red ka kulon pating salegor bagong, red ka wetan rayap macan, pating galacang dina tatangkalan. Macan geus sok aya dina tatangkalan parwagi. Atuh peucangnya kitu keneh puguh Nyimas Giringsing wayang beuki keung, geus teu inget kana jalan anu tadi diliwatan, malah mah geus teu sadar teuing aya di daerah mana. Kakak, ye kuring sangsara tunggara. Nah kakak teh tega teuing ka diri kuring. Mun kuring teu inget ka dulur mah geus tangtu moal rek init ampruk-aprukan. Leuwih hade maot najan kudu dihakan maung oge. Mun kaya kieu mah samar kana patepung deui. Kuring geus teu inget kana jalan anu diliwatan, teuing geus aya di mana. Duh, kakak ieu beuteung beuki gede karasa seueul jeung eungap. Nah nya kitu ieu teh aya budakan. Duh, lamun nya teh kumatak heran. Nah budak di mana asalna atuh? Nyimas Giringsing wayang woleh mikiran nasib. Ari raskul lampahan anu mata ketir. Boga beuteung ngagedean anu ceuk katerangan Yuda Jaya eta teh oroh. Tapi da teu rumasa ngalampahkeun laku nirca. Teu rumasa nyieun kalakuan anu balu karena boga anak. Rumasa soteh ngadahar rujak jeung tek-tek anu dikacida pisan raos rasana. Tapi kiwari bet kitu kabuktianana. Matak heran jeung matak helok ngan ngegede nama matak sedih sabab tepi ka ngalaman kitu. Tapi lila-lila mah Nyimas Giringsing wayang sadar. Ku salametna tina keris Yuda Jaya geus untung teu tulus maot ku leungeun dulur. Bisa keneh ku melenang di alam dunya sedengkeun perkara beuteung nu beureuyeng akhirna mah teu jadi pikiran. Rek didaguan bae nepi ka mana mangsana babar. Lamun nyaeta si Utun Inji nyatang tu bakal dibagiakeun kelawan hate anu bagja. Atuh lamun panyakit hayang guru-guru cager rek ditarekaan. Taya gunana jeung taya mangpaatna lamun aingan saukur ceurik balilihan. Sabab moal aya nu nulungan, paling ge di lalajoanan sato anu garalak. Ayeuna mah moal alang kumapalang. Ieu kajadian rek ditarima bae ku hate anu sadrah jeung tumarima. Bae Utun Inji, lamun nya mah aya ku emak dibagiakeun, moal rek dilalaborakeun keun bae teu puguh bapana oge. Sabab emak teh teu rumasa nyieun lampahina. Lamun panyakitnya geura leungit, datanina ge aing mah cager, waras teu kurang naon-naon. Sanggeus boga patekadan kitu hati Nyimas Giringsing wayang teteg deui, timbul kapercayaan kana dirina pribadi, sarta datang deui sumanget pikeun ngajaga diri, ngajaga kasalamatan tina gangguan sato-sato leuweung anu garalak. Geus gilid pikir mah terus leumpang mapai-mapai lamping pasir. Leumpang nu teu puguh tujuanana padu maju teh sanyana. Sabab teu boga tujuan anu tangtu, ieu mah ngan meakeun kapanasaran wungkul. Nah rek tepi ka mana kuatna. Sugan jeung sugan aya milik bisa tepung jeung pitulung. Tapi sanggeus leumpang nu kacidalilana anu kapanggih taya deui lian ti leuweung jeung leuweung. Beuki jero beuki gerot, leuweung hideung anu arang langka kasabah ku jelema, pating galaur maungna, pating salegor badakna, pating gurayang oana atuh ting ngarariung halutungna. Ting gerewek monyetna disarada ngabagiakeun kanu anyar datang. Duh sobat, nah aing teh kalah kabeuki jero bae. Ieu leuweung teh kalah kabeuki kanal jeung geueuman. Kudu ka mana tu ari aing? Kani aya teuing nasib diri tepi ka kieu-kieuna. Kumaha lamun geus tepi kana waktuna ngalahirkeun? Nah rek saha atuh nulungan? Duh kakak ieu kuring manggihan tunggara. Kumaha atuh kuring teh? Nyimas rindu wayangan ieu teteh tulungan. Nyimas Giringsing wayang sasamat kadulur-dulurna tina awahing ku sedih, apruk-aprukan sorangan di jero leuweung geledegan. Nyawa diudag-udag ku mangsa didodoho ku para sato, pati dibeberi ku balai atuh teu kawawa curucud Cisocana bedah. Nangis bari angkat, estu kacida teu kawawa. Mata kuatirna, mana komo mun kaparengan ngadenge mau ngagaur. Badak anu nyentak, nyawa teh abasa gugula wingan dina buuk salamar di belah 7. Kaya harapan kana salamet. Sabab asa diudag-udag ku ajal,
da puguh badak jeung gajah meni rayap bangun garalak taya harapan kana bisa balik sabab diberi kupati da puguh maung jeung sato galak sejena teu waleh ngintip-ngintip ka dirina. Tapi najan jeung bari kitu terus leumpang bari nangis balilihan soca geus carinul rarai pias salira bagang baju jeung samping rarawing balas ti kakarait kana cucu. Mun para mitra naroskeun cenah di mana kaayaan ieu anu kaayaan kumplit kieu mah para mitra di kebon binatang. Mana atuh anu kumplit model kieu atuh di kebon binatang kumplit para wargi sadaya sasatuan kebon binatang mah. Aduh, bangga urang lajengkeun. Tekung silila anyog ka hiji tempat. Breh manggih tangkal kiara anu kacida gedena. Di antara tangkal kiara anu kungsi kapanggih nyaeta pisan anu kawilang panggedena. Di luhureun rayap ratusan monyet jeung lutung ditamah ku surili jeung oa. Malah loba orai pating raringkal dina dahan. Dibaturan ku bajing-bajing jeung satoliana geus puguheun ari manuk-manuk mah sigana teh loba moal kabilang jeung rupa-rupa pisan. Nyimas Giringsing wayang naraneg didinya. Bet asa cop kana manahna hayang reureuh didinya teu malire kana kaayaan nu kacida mata ketirna teu sieun ku sato-sato anu sakitu lobana. Sigana ieu tempat hade keureueuh nandi dieu bisa mungkas lalampahan. Aing mah geus teu kuat leumpang. Suku rincug awak ruksak tanaga beak beuteung seueul. Jeung tibatan paeh teu pupuguh leuwih hade rek tatapa we sakalian di dieu. Maot ge teu panasaran. Kitu ceuk Nyimas Giringsing wayang bari terus ngadeuketan kana akar kiara anu pabeulit 300-an oray nu ngagulung malah mah janggot kai meni ramai lir janggot raksasa anu kacida tohagana. Gek Nyimas Giringsing wayang calik mernahkeun anjeun dina sela-sela akar nu pajejeut. Bari sidakep sinuku tunggal bawahan Pancadria nu kaopat. Berang peting teu incah balilahan tetep satuhu kana tapana. Kawan tugas taya harapan bisa lempang rek paeh rek hirup ngadaguan didinya Nyimas Giringsing wayang kakara tentrem manahna. Para mitra, tunda heula nu keur tapa ayeuna kocapkeun di kahyangan. Sunan Ambu Ciruwinanggai ningali ka buana panca tengah katingali pisan aya nu nuju tatapa hanapeun tangkal kiara. Sebaraga sebanyawa geus teu mikirkeun kana kasalametan dirina. Sunan Ambu Ciruwinanggai kacida watireunana. Anjeunna teu tega ningal seueur ratu terah raja anu memang meunang tunggal anu sakitu bangetna lajeng ngandika bari neuteup ka buana panca tengah. Dedeh teuing inji Ambu moal cicingeun sabab Ambu oge geus nempo ka hidep nu keur tunggara. Keun ulah reutik hate ku Ambu pasti bakal ditulungan. Ulah leutik hate inji geus tinangtu pokona mah Ambu ngabantu sing sabar heula geulis. Kitu saur Sunan Ambu Ciruwinanggai ti kahyangan. Eta cariosan Sunan Ambu Ciruwinanggai datang dianterkeun ku hilibirna angin leutik kana cepil batin Nyi Giringsing wayang. Karasana nyecep kana ati sanubari beuki ayem beuki tentrem. Teu sieun teu keueung malah mah tatapana beuki husu liwat saking. Sunan Ambu Ciruwinanggai sabada ningali nu keur tatapa lajeng nyaur ka pohaci nu 40. Harita keneh para pohaci ngariung sejanampi timalan Sunan Ambu bakal narima tugas ti ratu kahyangan. Sunan Ambu isim abdi sadaya dumeheus ka salira teh sejanampi kana sagala rupi timalan. Bade aya pikeun saeunaon atuh Ambu? Ceuk hiji pohaci bari anu menjadi luluguna nu sejen metakeun sembah. Syukur teuing para pohaci. Anjeun geus pada datang ka dieu ayeuna. Nemonan kahayang kuring. Kieu ye memang bener Ambu ngangkir ka maraneh sakabeh. Ari sabab Ambu teh ningal anu tatapa di buana panca tengah. Hiji istri nu keur reumeujeuna bangun anu tunggara jeung lara balangsa. Manehna teh keur kakandungan. Tuh tarempo ku sarerea. Sunan Ambu Ciruwinanggai nunjuk ka buana panca tengah ari pohaci 40 nareret kabeh. Aduh laras pisan Ambu abdi sadaya sami ningal kana eta nu tatapa. Salajengna kedah kumaha abdi sadaya teh sumanga sejanampi kana timalan. Syukur para pohaci
Gemienta gerek dititah jung aina geura tarurun kamar capada kabuana panca tengah. Geura jaradi paraji sakti geura tulungan rek babar. Tungguan nepi ka mangsa nu utama. Geura belaan Nyi Putri nu keur tapa dihanapeun Kiara Nunggal. Sabab moal lila deui Nyi Putri bakal babar. Watir temen mun tayang nulungan. Saur Sunan Ambu Ciruwinanggai bari tetep ka Pohaci 40 ari para Pohaci nyembah babarengan terus sasauran bari ngajawab. Unyuk sumangga Ambu abdi sadaya saja nulungan Putri nu Tungara ayeuna pisan seja amit bari turun ka buana panca tengah. Syukur atuh beraha geura tarurun ka buana panca tengah. Muga-muga sing lancar sakumaha nu dimaksud Ambu ngaduakeun pisan. Para mitra kaum dangu, Pohaci 40 amitan ka Sunan Ambu terus tarurun ka buana panca tengah. Kurudag kapayuneun Nyimas Giringsing Wayang memasi keneh tatapa teu kaganggu atawa kagoda ku nu daratang. Ari Pohaci 40 teu geruh kabeh ngariung sasadiaan rek nulungan nu babar. Upama tepi kana mangsana nu utama atuh nu tatapa teh ayeuna mah teu nyorangan tapi dijaga di jaring ku Pohaci 40 nurek narulungan Nyi Putri teh. Tuna carita kaayaan Pohaci nu keur nungguan mangsa. Ayeuna urang caturkeun nuju tapa dina wetengan. Geus lami ngantosan mangsa medal mimiti bijil rek ngumbara ka buana panca tengah, ti mimiti ngancik tina gedong peteng gawena tatapa bari ngadaguan mangsa nunggu-nunggu waktu nu bakal cunduh. Beurang jeung peuting teu dek cicing hatena geus gergeteun, hayang geura medal, hayang geura ngumbara ka alam caang di buana panca tengah. Gancaning carita cunuk kana waktu ningang kana mangsa niti wanci nu mustari nincak mangsa anu sampurna nu tapalugay. Seja bijil ka buana panca tengah bari ngumbara deui di alam pawayangan. Lajeng babar tapi aneh teu umum jeung loba. Babarna kaluar urut amekan ibuna. Nurut amekan ibuna bijil Timas Nyi Giringsing Wayang anu keur tapa barang geus kaluar sakilat naik ngarekel kana tangkal Kiara Nunggal. Laju kaluhur neangan tempat anu pangpunjuna. Cicing di puncak bangun anu hayang tumanina ngadaguan mangsa liar nunggu-nunggu inung anu keur tapa. Kitu ceuk ujaring carita. Babar nu tapa dina wawatengan teh ayeuna kocapkeun para Pohaci 40 sami kaget barang ningali kana patuangan Nyi Putri. Lantaran geus yakin anu ngandung teh kempes, geus teu kataraka kandungan patuangan lepet sabihara-bihari teu aya tapak-tapakna acan. Puguh para Pohaci bati colohok bengong teu ngarti kana kajadian nu anyar kaliwat. Kabeh ngarasa bingung, tangtu bakal menang kawiwirangan, teu bisa ngajaga jabang bayi, teu bisa nulungan kanu rek babar, isin temen ku Sunan Ambu anu ngutus kamaranehanana. Aduh batur, urang teh yakin kawiwirangan ieu nu babara kaleungitan jabang bayi. Kumaha lamun geus kieu? Urang teh isin we ku Sunan Ambu anu ngutus ka urang supaya nulungan Nyi Putri babar. Tapi ayeuna jabang bayi geus leungit, patuangan Putri kempes deui. Ceuk Pohaci luluguna bari nyarita ka baturna, pok aya nu nempa saurang. Sumuhun teteh urang teh kawiwirangan puguh ieu. Teu bisa ngajalankeun pancen gawe, teu bisa ngajaga jabang bayi anu aya dina wawatengan. Kumaha atuh aya geus kieu nya? Dan nya baris kawiwirangan teu tiasa ngajaga jabang bayi urang teh. Lah nya duka teuing atuh ari kitu mah nya. Kuring teh ngarasa bingung lewat saking ieu. Dan nya bakal kawiwirangan ku Sunan Ambu, urang teh teu bisa ngajalankeun pagawean. Para Pohaci 40 pating hararuk bingung. Saurang ge taya nu bisa neguh ka mana loosna eta jabang bayi. Kabeh bingung teu nyangka bakal kitu kajadianana, sedengkeun nu tatapa masih keneh husu, teu obah, teu kagoda, tetep panteng kana niatna. Malah mah teu karasaeun yen patuanganna parantos hepe deui jabang bayi ngaleungit. Lila-lila Pohaci sadar. Eta kajadian teh teu meunang diantep sakarepna, tapi kudu buru-buru diuningakeun ka Sunan Ambu Ciruwinanggai nu calik di kahyangan. Pok saurang nyarita ka baturna. Batur-batur, hayu ayeuna mah urang wangsul we urang haturan ka Sunan Ambu. Lantaran lamun telat nguningakeun bisi goreng balukarna. Da puguh geus hayang yakin jabang bayi leungit teu kanyahoan. Nyi Putri teu kaburu babar.
nu hartina teu kaburu ditulungan. Hayu sarerea urang warangsul. Sarerea para mitra sadaya ngajawab hayu pelesat kakahyangan deui sejahaturan Kasunan Ambu Ciruwinangai nguningakeun yen si pejabang bayi leungit Nyi putri nu keur tapa teu kungsi babar lantaran kapiheulaan ku ngilesna bayi teh. Sadatangna kakahyangan para pohaci 40 rurusuhan ngadeheus Kasunan Ambu Ciruwinangai. Paroman para pohaci kabeh alum bakat ku bingung jeung isin. Kawiwirangan kuno ngutus sabab teu bisa ngajalankeun timalan kabeh ngarumasakeun salah lantaran teu bisa nganyahoankeun ka mana leosna si jabang bayi. Atuh salajengna Sunan Ambu Ciruwinangai cumarios. Geuning geus marulang deui ieu teh. Leres pangarsa Ambu, jisim abdi sadaya parantos wangsul deui kakahyangan. Sejang nguningakeun perkawis nu bade babar. Sim abdi sadayana ngahaturkeun sembah sujud ka iring rasa nu sungkawa, rumaos kawon sareng kawiwirangan, rehna si jabang bayi parantos leungit. Eta mah sumangga nyangakeun sadaya-daya anging Sunan Ambu nu langkung uninga. Cek pohaci luluguna minangka juru bicara dari anak keur ngakukeun salah jeung wirang. Nah kumaha atuh ieu teh pohaci? Sunan Ambu Ciruwinangai kaget anjeunna teu nyangka baris kitu kajadianana. Sumuhun jisim abdi sadaya rumaos lepat kawon sareng wiwirang. Margi teu tiasa ngajaga si jabang bayi, teu tiasa ngalingakeun. Manehna parantos leungit dina wewentengan ibuna nu tapa teu acan lilir sareng teu kantos babar. Nanging si jabang bayi parantos teu aya tak kitu Sunan Ambu. Sumangga nyangakeun teu langkung eta mah nu tangtos langkung uninga teh Sunan Ambu. Cek pohaci ngajelaskeun deui yen jabang bayi ngaleungit. Nyakeun bae ari geus kitu mah meureun mana kitu ge. Anu rek medal ka buana panca tengah teh leuwih waspada, leuwih awas, leuwih nyaho kana mangsana medal. Jung ayeuna mah geura reureuh deui. Keun bae nu keur tapa mah da geus tepi kana mangsana, salamet. Saur Sunan Ambu Ciruwinangai teu papanjangan catur anjeunna ge parantos maklum kana kajadian eta. Kunyuk sumangga atuh Sunan Ambu, abdi sadaya sedang iringan permios atuh. Cek pohaci bari nyembah malah sarerea ge pada ngahaturkeun sembah ka Sunan Ambu Ciruwinangai. Geus kitu mah terus para pohaci unur ti payuneun Sunan Ambu. Para mitra, tunda kaayaan di kahyangan ayeuna kocapkeun Nyi Mas Giringsing Wayang. Anu jut tetapa dihadapeun tangkal Kiara Nunggal. Lami-lami eling tina tapana lilir leutik brai beunta barang emut anjeunna ngareret ka kenca jeung ka katuhu tetela teu aya naon-naon. Ret kana patuangan peg manahna reuas sabab yakin patuanganna geus hepe puguh haneueul nu taya papadana sabab putra nu bakal jadi pibatureun hirup kari-kari leungit teu kanyahoanan ka mana leosna. Duh utun inyi nah ka mana atuh hidup teh? Ieu ibu taya batur cuang cileungan sorangan. Kamana hidup teh anaking? Segeruk Nyi Mas Giringsing Wayang nangis lantaran ngarasa sedih kaleungitan putra. Anjeunna tos kagungan kayakinan nu kuat yen anu aya dina patuanganna teh memang si jabang bayi. Atuh ayeuna bet leungit tangtu bae matak sedih lantaran hiji-hijina nu bakal jadi batur hirup iwa tinu jadi putrana. Tapi kiwari kalah kaleungit teu kanyahoan urusanana. Nyi Mas Giringsing Wayang beuki lila beukina langsa lugay tina tatapana. Disampakeun ku kasedih bet kuduna langsa deui sabab kemang harepan geus ligar kiwari geus sedih deui. Teu kaur lipur akhirna pokna nikah jiga nu ngarasa aral pedah putra henteu aya. Ibu Rama ulah ngaganggu ka kuring, ulah rek namah-namah kesedihan. Anak kuring pangnyodorkeun di mana ayana. Tong boro-boro sipating diri manusia najan satoge moal burung dipikaheman. Duh Ibu Rama, kadiekeun anak kuring ulah rek disumput salindungkeun. Sumangga geura datangkeun ka kuring sabab tadi geus aya di kuring. Kuring geus kapalang sangsara, geus kagok meunang tungara. Piraku ayeuna kudu ditunggu deui ku kabingung. Hiap utun, inji geura ngancik ka badan awaking, ulah rek ka mana-mani. Da moal disaha-saha ari yakin mah anak emak. Moal burung dipikaheman ulah sipati manusia. Najan sato hewan ge bae teh geura datang. Kitu saur Nyi Mas Giringsing Wayang bari nangis. Reumai ku Cisoca tina bakating ku haneueul.
jeung sedih ku kalengitan Jabang Wayi na atuh tekung silirati harita kujrag aya nu ragrag ka pangkonan. Puguh Nyimas Giringsing wayang kaget kabina-bina nangis naliren malong kanu aya dina pangkonan nubi ragrag ti luhureun kiara nunggal barang breh teh tetela lutung. Puguh sakadapan mah Nyimas Giringsing wayang teh ngan ukur bati colohok bengong teu ngarti kana kajadian nubi kasaksian. Tapi lila-lila sadar kana ucap-ucapan nu geus kedal lajeng naros. Ih, geuningan bet aya lutung. Nah lutung kasep temen. Kami reuwas liwat saking bet ragrag kana lahunan. Kitu saur Nyimas Giringsing wayang bari neuteub kana lutung. Anu memang beda jeung batur. Ieu mah kasep jeung alus patutna, bulu herang pating gurilap, buntut panjang ditaretes ku kancana. Tapi nu ditanya teu nemalan ngan ukur cumagug bari melong ka Nyimas Giringsing wayang, panon herang lir mutiara atuh beuki panasaran Nyimas Giringsing wayang palai uninga ka lutung teh. Ieu lutung ti meuni nah ragrag kana lahunan kami. Eta awak meuni sampulur dibungkus ku bulu anu sakitu alusna, herang pating gurilap mata lucu, buntut maneh boreleng ku kancana pikaresepeun. Namana teh urang mana lutung? Ih nama ketu maros kitu ibu, cek lutung bentesna keur teu beda jeung omongan jalma. Puguh Nyimas Giringsing wayang meni ngajenghok sabab teu disangka geuningan lutung teh bisa ngucap. Akhirna mah kareuwas ganti ku kabunga sabab bisa ngobrol jeung lutung. Waktasna ka Bujang Saep.